Tepangkeun Wasta Abdi Wita Yulianti ngalakonan janten Repi sakaligus editor. Tepangkeun Wasta Abdi Silvia Fitriani ngalakonan janten Lisa sareng narator. Tepangkeun Wasta Abdi Fitrianti janten panata musik sareng kamera. Tepangkeun Wasta Abdi Aldian Syahfadila ngalakonan jadi Pak Rahman Mang Yadi sareng kalandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang sadaya bade nampilkeun hiji film pondok anu judulna Ngarubah. Wilujeng nyaksikeun. Kisah ieu nyaritakeun dua budak anu jauh beda kahidupanana, nyaeta si Lisa jeung si Repi. Si Lisa mah budakna teh mandiri, beda jeung si Repi anu sakola ge paribasa kudu dianter-anter. Nami Abi Repi. Dinten ieu dinten kahiji lebeut sakola. Bapak, panganter ke sekolah. Bapak lagi sibuk anterkeun ka Mang Yadi. Mang. Oh neng, aya naon? Mang Abi anter ke sekolah. Mohon hayu. Geus mah so deukeut, dekil, cerewet deui. Oke nya. Kunaon? Tepangkeun Abi Risa Repi. Datang-datang manehna nyarikan Mang Yadi. Abi, nyaho capek. Betul neng, tadi teh menuju selfie damel di bugina. Alasan. Mang. Mohon neng. Nang dahar, lapar ieu. Mohon. Iya, Ieu deui, boseun. maaf ya neng. Gorengan. Gorengannya. Mesen. Enggak. Bade sabahan? Misalnya 10.000. Adi, gitu kan? Sudah. Jajan oleh cewek di bagian daunnya. Alhamdulillah sakieu oge. Bosan. Abi kudu